bari aya anu maca hadis makoli. Aya nu ngomong jeung simut, aya nu ngomong jeung semut. Is makali gupron. Bidadari cenah 40 bidadari ngagerak Kang Gupron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Rabbi bil Mustafa Allah balik Allah ya Allah wafir Ramadan bil Mustafa
مولاي صل دائما بك خير الخلق كلهم يا رب سيدنا وفير ما مضى يا كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Nomolya guru urang Salaria Umi beserta Cihaji Kang Haji sekeluargi mugia selalu aya dina naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dipaoskeun yuswana, dijembarkeun rezekina, dihasilkeun sagala maksud sinaran cita-citana. Para ajengan, para ustazah, santriawan, santriawati, sehilap kapedug anu aya di dieu. Mudah-mudahan sadayana urang kenging ridho Allah. Amin atuh. Dipaparinan ilmu manfaat, ilmu barokah, ilmu nu bisa ngadugikeun ka Gusti Allah. Khususnya pesantren putra ieu mugia jadi tempat pencetakan para alim ulama, para pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ibu-ibu beserta teteh-teteh santri meningali kapalih dia awak sehat, kapalih dia ngaleuleus awak ieu nu hadir seueur nu sepuh maka ngaosna lalaunannya supaya nu disampaikeunna asup supaya naon asup lalaunan bae supaya lalaunan ge kajeun nu penting aing geus asup mah kaharti. Dulur-dulur sadayana dina Muharram urang dielingkeun kana hijrah. Horeng urang ge sami awal nati alam arwah, terus ganjang caritana ke alam rahim di dalam perut mamah. Nyebutna mamah tak emak itu, emak, mami. Tapi ibu-ibu mohon maaf kalau saya dari kecil nyebutnya mother. Masya Allah. Karasa ku ibu tanya hamil beratan teh bu, nyeri ngalahir, munang renuhnya. Allah, pasti nyeri lah. Aikir asup nama tiluon keluar 3 kilonya. Keluar ayat celian, ayat irungan, ayat lengenan,
Haikir ka jero nama polos. Oh jadi irung kayak hurung lencos botak. Oh. Di alam rahim kemudian pindah ayeuna ke alam dunia yang fana. Hijrah kita dari berbagai alam yang nanti kita akan hijrah setelah hidup di alam dunia, hijrah ke alam barzah, alam kubur. Disebut barzah pemisah antara alam dunia jeung alam anu bakal kasorang nyata akhirat. Di dunia tos beres, ke akhirat sandugi ayeuna transit di alam barzah. Tah nu kasep, nu teu kasep, anu geulis, nu sedeng kabeh bakal pindah hijrah nu hakiki ka alam barzah alias mah ibu-ibu bakal mau, neng santri bakal, nu ceramah bakal, we kenceng amat. Biasa saja kehadiranku masih kau butuhkan. Ibu, hei, bakal pejabat bakal paen nubunghar bakal ajengan bakal. Saya tenang ngomong paen Kapa bil mauti wa'idho. Cukuplah mati ini menjadi penasihat yang paling baik. Jawara lu gagah teh lu gagah. Lu kadang-kadang keajengan hewa ka pesantren mencibir pae jawara. Lu kasep pae lu jore komo. Batak lantaran bakal pae nyaneng. Neng, iya gitu ya. Neng, Masya Allah. Ya nukarolot nih. Lantaran bakal paeh ulah ngadangdanan beut paeh. Aya nih beungeutna tutung. Pas ditanya nini kunaon eta beungeut tutung, tadina ningali alo beungeutna herang si Neng. Ai ditanya cenah make fresh-care. Padahal mah itu ngomongna skincare. Lantaran kurang rengek fresh-care. Ya Allah, bakal mau billahi jarail datang memanggil jasad jur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan dan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara, jikalah ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Nu kumaha bae ge pae. Presiden polisi boga bedil bisa nembak naon bae. Polisi ge bakal pae, abri ge pae, hansip ge wassalam. Geus ulah ninggalkeun ibadah mah geus kolot. Lain wayah ngadangdanan beungeut, dangdanan hate.
nu kieu direspon salah tuh direspon salah. Ieu netizen kacau. Awak nyeri nginum remasil, lihat sirang nginum parame, kadang-kadang lamun batuk nginumna Maxville, Askamek, Konimek, pokoknya mek-mek ya kan. Oh, kunaon ari hate panyakitan tegera nyieur obat. Sirah riut diobatan, awak nyeri diobatan. Tapi hati mah hasud aya, ujub aya, ria aya, sum'ah, takabur, hikdu, hubul mal, hubul jah, hubul riasa, syukroh. Penyakit-penyakit hati anu datang kaina candi ubaran. Bu, nukolot, ulah pikiran bungut, ulah pikiran skincare, ulah pikiran kuburan. Nini ke bakal pae. Nungora sarwa bakal Neng, ayah nini umurnya 85 tahun kolot. Gering. Penyakitnya komplikasi. Kolesterol, gula, asam lambung, asam urat, asam kelek. Komplikasi penyakitnya. Oh, mencelik di tempat. Astagfirullah, Allah, la ilaha illallah. Geus eueuh hideungan putih kabeh mata. Aduh. Lagi ngompol basah. Ngajerit-jerit, ya Allah. Daripada hirup sapatong pae saparok, mendingan pae beneran ya Allah. Tekuat nahan penyakit, jang datang ajal mah teu pae. Ai kunaon incuna beujeuh lucu-lucuna 5 tahun. Wow. Berita di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah Ananda Excel. Saya tahu pae injuk ma saha si Excel. Ya Allah, malaikat salah nyabut. Emang can ajal sanajan ngagolepak panyakitan can waktuna paeh mamoal. Eta moal. Matak nukolot gerak tanginas ibadah, nungora gerak ibadah, ulah ngarasan orang kene, ajal mah datang tanpa berita. Betul? Datang masanya, insaflah diri, selimut putih pembalut badan. Tinggal semua yang dikasihi, berjuanglah hidup sepanjang zaman. Tinggal semua yang dikasihi, berjuanglah hidup sepanjang zaman. Baju pakaian ibu-ibu merekna bajuna hikmat dalam kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan, mun paeh moal dipake, nu koneng moal dipake, nu beureum moal dipake, nu hejo moal dipake. Baju asli mah warnana putih. Awas nu make baju putih kan. Ini baju putih, tapi kan baju asli mah teu make rendang, teu make kancing. Baju asli mah pasrahkeun 500.000 kana urusan tari menyungcung di luhuran sia. Digotong, dibawa ke kuburan. Minantu tanginas
Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minantu. Yang kurang datang ke kuburan. Begitu ditender naik ke kuburan, minantu narikan tanuh, dilihatkan mah gajluk segala ngalian. Boga masalah beureun jeung itu harta. Wassalam, kabeh bakal maot. Batak ieu tempat-tempat anu ngajak kurang ke akhirat. Bu, nyen papais gampang, nyen kue pancok gampang. Hah? Pancong. Aya nu kue ieu teh macok. Anu make luarna aya wijenan teh ha, nu dibuleut-buleut. Hah? Naon cenah? Onde? Gampang. Yen kue goyang, kembang goyang, aya citakanana. Yen apem, aya citakanana nya Bu. Ibu aya apeman. Aya citakanana. Gampang. Tapi nyitak jalema nu wawuh ka Gusti Allah eta teu gampang. Ini. Ampun. Tempat nyitak jelema nu wawuh ka Allah nyaeta pasantren. Matak ieu teh tempat anu mulia. Urang hadir di dieu mudah-mudahan kabarokahan. Amin atuh neh. Ya Rabbal cak ibu-ibu Haji Buloli ari gitu jelema kudu dicitak kudu. Bosan nih mas. Kuku kudu citak supaya wauheun kanu nyieun dunya nu nyieun eusina kanu nyieun langit jeung eusina nyaeta Gusti Allah. Pan urang bakal pulang ka Gusti Allah. Bagaimana caranya setelah kita dicetak digembleng lalu suatu saat ajal datang diseru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah dipanggil, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, diaku hambaku Allah. Tidak sekedar pengakuan. Ayeuna mah aya jelema nu ngaku hamba Allah, ka mana mang? Ka sawah, bisnya homo pacul nanya. Aing deuk ka sawah, aing mamang hamba sah? Hamba Allah. Ngomongna hamba Allah, dohor henteu, asar henteu, ngaku hamba Allah padahal hamba sawah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ngaku hamba Allah, aktivitas apapun dihentikan sejenak. Sholat heula kakakarak hamba Allah. Sholat itu gawe bae usian butuh pitayun. Ngomongnya hamba Allah, tapi orang hamba pagawean, hamba sawah, hamba jabatan. Maka penghambaan kepada Allah itu adalah satu kewajiban bagi kita. Lewat sholat tulima, anu eta sholat teh sanggup ka bina-bina. Sholat mah sanggup, mun teu dipaksakeun moal sholat. Bobo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah kamu ngadenge? Dengein ya. Sholat sanggup dan teu. Malah aya nu ngadenge azan kieu. Allahu akbar, Allahu akbar. Cikene mah zuhur geus asar deui wae. Aya teh nu kitu. Lalu jelemana mana aya? Padahal
Allah teh deudeun nyaahun ku Gusti Allah digerokeun, hei hamba-hambaku menghadaplah kepadaku, sujudlah. Laju bari jeung salat nage potongan urang mah urang teh ieu termasuk ngomong ya Haji Budoli, urang mah salat teh datang ka sajadah, sujud di sajadah, ruku di sajadah, ai hate mah mageun tayangan. Masing-masing urusan. Teteh santri sholat Allahu Akbar jadi itu sih ngalamar aing di hati Allah na leungit eleh kusi dia. Ayo ibu-ibu sholat Allahu Akbar minantu geblok nyarekan minantu Allah na leungit bener bu. Sugan meureun Haji Budoli, oh parah, gula sholat Allahu Akbar, tuh asup angin berangkat kamu ya. Eta kabeh masing-masing urusan kosong tina keyakinan, sepi tina ketuhanan. Akhirnya sholat kita, apa yang disebut oleh Mu'adz bin Jabal, sahanu sholat tapi manehna nyaho kana belah katuheuna, nyaho kana belah kencana, di hatena teu hadir Gusti Allah. Pala sholatalah sholatna nol, eueuhna naonan sholatna halo ngantuk teh teh insyaallah bu ngantuk tak Haji Budoli ngantuk tapi ningali ibu-ibu alhamdulillah ngantuk na leungit nu aya lapar duh urang sholat Allahu Akbar hujan bocor Allah na leungit hatena teu hadir eta sholat urang. Maka cek Imam Ghazali termasuk syarat sah sholat hudurul qalbi, khusyuk itu termasuk syarat sah sholat. Maka ditentang oleh ulama-ulama fikih, fuqaha mengatakan wahai Imam Ghazali, lamun eta hadir hate syarat sah sholat, lamun eta khusyuk kudu aya bae teu sah sholat mun teu boga khusyuk saha potonganana. Betul. Saha jelmana anu sholat dimulai takbir sampai salam mukoronahna hate kieu hadir hate selalu ka Gusti Allah, saha jelmana ya Allah. Alhamdulillah sanajan hadir hate hanya takbiratul ihram saja sah sholat urang alhamdulillah. Tapi disengserikeun cak Imam Ghazali lamun jelema sholat hatena teu hadir kos awak eueuh rohan bangke ngaranna. Henteu cak ulama fikih teh ibu-ibu lamun cenah aya dina takbiratul ihram saja hadir hate sholat eta sah. Jadi Imam Ghazali seuseureun heueuh sanajan dina takbiratul ihram doang sholat sah tapi kos jelema setruk cager enon sehatna nyawa mah aya tapi leungeunna teu berfungsi, sukuna teu berfungsi, teu bisa aktivitas jelema setruk tah salat urang kos salat kos jelema bu kamari aya tamu setruk sabelah yang mau zoom jadi alhamdulillah makanya jadi nyanda cai nek minum kieu teu bunang-bunang pos DJ deki bae candakeun minum kieu minum dedeun deuk pamit meureun asa ka incu bela asa ka anak sono deuk masihan sodako di kantong nata amplopna di kieu teu beunang-beunang ieu bae urang kan bingung deuk dicokotkeun kumaha teu dicokotkeun kumaha kieu akhirnya ya beban moral oge dicandakeun di kantongna dipasikeun ke manehna padahal rek pasikeun ka abdi kan atuh rek masikeun ge kieu bae
Aja begitu mudah-mudahan. Masya Allah. Matak ieu sehat teh alhamdulillah. Bu. Lanjut. Nah, ieu tempat nyetak jelema supaya wauh ka Gusti. Siapa kita dan siapa pencipta kita dan akan kemana kita, itu harus selalu hadir pertanyaan-pertanyaan itu dengan jawaban ketauhidan, dengan jawaban keimanan. Di akhir zaman ini jangan sampai salah mengikuti orang yang mereka itu tidak sadar sudah keluar dari jalur keimanan. Leuk ngaji teh kudu jelas, pasantrenna jelas, kitabna jelas, guruna jelas. Wari aya anu maca hadis makoli. Aya nu ngomong jeung simut, aya nu ngomong jeung semut. Is makali gupron. Bidadari cenah 40 bidadari ngageurang. Kang gupron. Cepet pulang Kang. Eta nu kitu aya. Nu nuturkeunna aya, pengikutna aya. Berbagai firqah, golongan, aliran, ajaran, maka dikala muncul model kos gitu ke aya dainu leuwih tibatan gitu. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Urang lamun nempo berbagai aliran, berbagai faham, berbagai pendapat tina urusan agama, tetap cekelan sunnah Kangjeng nu dilanjutkan ku khulafair rasyidin sahabat Kangjeng, diteruskan ku tabi'in, dilanjutkan ku atba' tabi'in, dilanjutkan ku para ulama dugi ka ayeuna. Pasantren tempatna etalah tempat urang ngawaukeun diri ka Gusti Allah, tempat putra-putri urang supaya wauh ka Gusti Allah, sabab saha bae urang isuk pagetok bakal mulang balik ngahareup ka Gusti Bu mun maot salaki maturan moal. Ngebras atuh maturan moal. Cerik moal. Cerik. Pasti cerik. Duka air mata jelma, duka air mata buaya cerik begitu. Tapi sebatas cerik di kuburan maturan moal salaki. Hanya amal. Man Rabbuka, siapa Tuhan? Lamun keur narima paket lagi ada. Keur narima paket lagi mau lagi ada. Siapa nabimu? Muhammad. Kitabmu Quran, kiblatmu Ka'bah, saudara-saudaramu muslimin lamun nukur maca sholawat maut jadi jawaban. Nukur maca sholawat maut ditanya man rabbuka, Allahumma sholli ala sayyidina. Asal maca sholawatna make ada ya. Wari manu joget-joget maca sholawat. Ya nafsu ti, tik. Pakai sholawat, tapi pakai nyanyi, mau ke joget-joget, di lapangan hukumah be ayat adab ka Kangjeng Rasul ibu-ibu. Wah, urang mah di lembur bae lah maca sholawat. Allahumma sholli ala bari mamaca manakim Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bari nyimpen urang duit nombak ngaranna. Duitna 2.000 jore bae nombakna. 50.000 bagus. Orang nu mamacana matre. Urang maca sholawat jeung guru urang maca sholawat nang ijazah ti guru urang supaya sholawat mah aya akaran membekas hadir sinar baginda Nabi besar Muhammad. Lamun keur maca sholawat
dicabut ajal, dicabut datang ajal, dicabut roh, salawat itu akan jadi jawaban. Lamun keur maca Quran, indah sekali Quran itu jadi jawaban. Lamun keur masantrenkeun anak, indah sekali dalam barisan sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah karena ngamodalan anak masantren teh jihad di sabilillah. Lamun keur di pesantren, subhanallah, syahid indallah, mati syahid menurut Allah para santri lantaran mautna keur li'ilai kalimatillah, ngaluhurkeun agama Allah, mengibarkan la ilaha urang ku Inggris bisi maut keur dina bebendu Gusti Allah. Keur judi slot pae. Udah keur main FF. Hehe. Ibu-ibu keur TikTok. Aya ini muter we ka mana nih? Aing na hotspot. Bisikir itu datang ajal, bisikir goplah hati poho ke Allah datang ajal. Maka neng para santri semangat, Allah menyertai kita karena perjuangan kita perjuangan agama. Biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu, santri itu tertinggal oleh zaman. Tidak sama sekali, justru santri akan eksis sepanjang zaman dan santri akan mampu menjawab tantangan zaman, dan santri ini yang akan mengisi kehidupan zaman, saudara-saudara. Hidup santri, hidup santri. Alhamdulillah. Atuh mah jadi santri mah. Ngan geus teu kudu mondok di Gesi Neng, ngompol bae pang. Geus jadi santri mingguan, tolak naos. Ya. Abahna toelan, suamina Kang atuh ngaos Kang. Ye. Kena wau ka Gusti. Tuh. Lu di tukang, bapak-bapak. Orang ayeuna boga harapan dari anak-anak kita ingin jadi anak yang soleh. Tapi kesolehan itu kudu aya di diri orang heula abahna. Neng. Maka jangan salah mencari pasangan. Lu penting daek sholat, daek ibadah, teuing beungar deh. Salah teu ngomongnya. Emang watak awewe sarua. Jeung naon teu boga salaki? Teu daek sholat, teu daek ibadah. Bari jeung dorek. Bari jeung susah. Maka kenalannya jangan di medsos. Karena di medsos itu banyak wajah kamuflase. Jangan nanti salah tangkap, Peggy Setiawan ditangkap. Alias Perong. Paling Peggy Setiawan ngasih nama lain. Kasus Pina Cirebon. Ya Allah. Biar salaki anu mun aya as-salatu khairum minan naum. Neng, subuh neng. Subuh. Kulihatna ulah eta teh kata perempuan. Jentilu kene naik. Atuh sarua pae. Si lalaki oge nyarupi pamajikanna memang santri ya anu kitu bisa ngelingan urang kana ibadah. Neng, mah pantos sepuh yeuh sakalaki teh. Mah handphone ge jeung telepon incu we, handphone jadul. Pasadana titik. Nah, pasang alarm jam 3. Nah, neng tah jam 3 bugahkeun bisi akang kasarean tah.
suara handphone ada. Digunakan begitu suara handphone terdengar, titit 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 titit. Taksi neng nak kang titit hudang. Sudah mah gerah hudang. Gitu. Carilah orang yang dekat yang bisa mengajak dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita punya teman, teman itu mengajak kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Allah, membuat kita semakin dekat dengan Allah, peganglah ia erat-erat. Ulah dilepasin tah sahabat, tapi lamun urang boga kawau, nyieun urang ragu ke Allah, nyieun urang jauh ke Allah, nyieun urang poho ke Allah, jagalah jarak dengan mereka. Bisi tepa, bisi tepa. Bahasa Indonesia na nular. Nyawa teu kan nular. Nya. Penyakit atel ya. Nengnya. Biasa. Na bujur segede-gede gobang. Kalpana. Bahasa Arab anta kalfana. Bajuna palangkakan segede tutup bahasa. Rempang nabari egam. Terus ajalana sebab sabulah kena oge. Nepa. Penyakit atul nepa. Ai egam ai obatna bu. Bu. Aya salep 88, aya kalpana, aya daktarin, aya air pamazol. Eta obat atul. Wow, abdi mah ya emang kuprutnya. Pisah jadi santri untuk kuprut. Tapi lamun eta penyakit anu tadina urang yakin ke Allah, ujug-ujug datang sak ragu ke Allah, ieu hese obatna. Nu tadinya cinta ke Rasul, cinta kepada zuriat Rasul, timbul ragu-ragu, ieu hese obatna. Zuriat Rasul yang mulia, para habaib, hubabah, para syarifah, sayyid, ba'alawi, yakin urang sebagai zuriat Rasul, datang penyakit, ragu, sing hade, ulah sampai urang kena penyakit eta. Halo. Lanjut atau lagi? Mana? Abdi nu ngantuk. Jalan mama asup angin. Kerikan. Dia nyeri di kerikan. Ai awewe mana yang lamun dikerik teh kuat? Pas ditanya, kenapa sih perempuan lebih kuat? Karena sering tersakiti. Lamun penyakitna kuprut aya obatna, tapi lamun penyakitna kuprun ieu hese obatna. Kafir, teu syukur, teu yakin ke Allah, obatna hese. Makana demi Allah eta teh batuk ngaranna ibu. Komik ya. Ini kamu perhatian sama aku. Ya Allah, itu dengan komik ya. Ya Allah. Aja ngobat nanan ya yang memerangan ini tambah rosa. Ya Allah. Itu penyakit lo penyakit. Boga babaturan urang tadi nama tahajud. Babaturan urang ngelakuin Allah. Assalamualaikum. Jam 3. Iyalah, kamar iki jam 3 sarua. Kayak isu Allah. Dengan sendirinya dia. Aing izin Allah. Mencari izin ke Allah, izin sama neng, izin Allah, ke tahajud.
hudang mana kihes deui. Lumayan kieu daripada ngompol di kasur. Isuk lantaran ngabatur musohabah muropakoh jeung eta manehna. Terus akhirna sanajan ngantuk-ngantuk ge salat tahajud dan 2 rakaat 14 rakaat. Terus tanpa salam ngagiah bepohoan. Oh, ternyata pengaruh teman itu sangat besar. Berapa banyak orang yang tidak kenal narkoba, tapi karena teman akhirnya dia mencicipi. Lalu dia pun merasa ini adalah bagian daripada kenikmatan. Mali ayeuna mah teu boga duit, maling gara-gara salah berteman. Aya ibu-ibu di Tanah Abang jadi copet. Dikodok kantong bapak-bapak, kantongnya bolong. Nek ditarik lengan kerok, teu ditarik salah lepul. Cak bapak-bapak ayo, ayo, le tarik gua teriak. Salah nyopet, duk nyiar duit kunan manggihin dok. Ditanya ke polisi, ibu kenapa ini jadi copet? Saya mah gara-gara teman saya nggak tahu, saya diajak. Pengaruh teman sangat luar biasa. Maka berteman anak kita di pergaulan-pergaulan luar, di kota Bogor, di kota Cirebon, di kota Bandung, pergaulan-pergaulan yang tidak terkontrol itu membawa anak kita menjadi orang-orang yang brutal. Kuari kasus anak maehan kolot ayat ayat jelema maehan geus dipaehan jasadna dicor ayat ayat salaki maehan pamajikan maehan salaki polisi dibeulem ku pamajikanna karena pergaulan. Maka tenden di pasantren ibu boga anak bujang gagah ganteng kasep teu kudu jauh-jauh di dieu ngarencangan ka ngaji. Ibu bo safir tajid iwada amman tufarikuhu wansaffa innal ladhi zal aishi fil nasabi wansaffa innal ladhi zal aishi fil nasabi. Sapir tajid iwado berangkat langkau neng aritos uwi ka bumi teh tong lila teuing. Alasan entar lah rebo depan. Neng hayu berangkat. Belum berangkat semua mama. Katanya rebo depan, kan rebo ada depan lagi. Boleh lila teuing. Bisik kasamberku pergaulan anu teu pupuh. Ayeuna awewe kan sineng pantaran kieu Masya Allah hese ngabedakeun mana ojek, mana ojol, mana grab, mana santri. Make tiung panjang naik motor kenceng kos Batman teh. Aya parawan pulang jam hiji cak mamana. Ai maneh parawan pulang peuting-peuting parawan mah pulang jam hiji. Isuk peuting mangna pulang jam 8 isuk. Iya paling jam 8 apaan cana ulah puting pun salah bergaul. Safir tajid iwado neng berangkat ke Kobong tajid iwado aman tufarikuhu ke di Kobong pendak ke jeung batur anu leuwih bagus di batan batur nu ditinggalkeun di lembur ya bu batur di lembur paling kieu tah kitu tah make lampu neon bulut ya. Led miring, letangnya led. Pas setruk candi urut ya. Paling tiktok. Tapi begitu datang ke Kobong, Allahu Akbar. Nu di dieu baturna keur ngalogat, nu di dieu baturna keur maca Quran tadarus, nu di dieu baturna keur maca sholawat. Tah eta batur nu kitu teh nyieun pengaruh ka diri urang. Halo. Geura tuh anak datang ke pasantren da kira ada ya. Orang bakal mau. Ulah gandeng-gandeng.
budoli heula. Budoli heula. Iya mah ya alumni tahun 64 di SD. Mah heula tak kuring heula. Masya Allah. Sayang banget. Aduh, Masya Allah. Terbubuh tegang. Tewauh tadi. Ujung-ujung sayang banget. Karena tidak ada yang diam oleh diharap gurunya. Ya anak-anak wansop dan bersusah payahlah. Biasa di bumi mulas kamar mandi nyalira. Biasa di bumi makan segalanya ada. Tapi di kaum wansop bersusah payahlah. Fa innal ladzizal 'aisyu fin nasabi, maka sesungguhnya keberhasilan hidup itu setelah melewati kesusahan. Berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Tapi ada versi yang lain, berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang kita ke tepian. Mau sampai kapan kita ke penghulu kalau sampai saat ini masih tetap jadian? Ya sulah hayang barang lain maknya. Asana lamun di surga keun ge misalnya di budol bareng jeung mah ya ulah mending keluar heula. Di surga mah pan didadari Allahu Akbar. Didadari lamun dieu cenah jemarina dikaluarkeun ka bumi kitu tah tuh cahaya-cahaya redup elek ku cahaya curug didadari. Lamun nyiduh ka laut eta laut sulit minyak misik. Coba ciduh emak. Bau pape obat nyamuk. Ya, itu orang bakal pindah di dunia ke alam barzah. Di barzah kayak diurangkeun digiring kepada masyarakat. Itu hijrah yang sesungguhnya. Tapi bagi orang yang beriman, konsekuen dan komitmen dalam keimanan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Jelma-jelma nu pulang nu hijrahna hiji mawa iman disertai ku amal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kabeh bakal ditempatkan ku Allah di sorga Firdaus. Amin atuh. Ditempatkan ku Allah dina rahmat Allah. Ditempatkan dihijikeun ku Allah jeung ahli la ilaha illallah. Ditempatkan ku Allah bahkan dihijikeun jeung nu mulya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di tahun baru ieu iman semakin meningkat, keyakinan semakin meningkat, mugia ieu pasantren pamegat sing aya dina kasuksesan, kamajengan, kaistiqomahan, mampu mencetak generasi ahli la ilaha illallah. Kang Hajina sing sehat, umi sinaran keluarga sing sarehat, urang nu hadir di dieu mugia ku Allah dipabarinan ilmu anu barokah, ilmu manfaat, jeung mugia urang kabehan mun maot dina kaayaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitu we nya urang leuwih nanyuhkeun dihapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.